lamun urang mah anu henteu pernah ngobrol jeung Allah bahasa ngobrol eta keur disompralkeun artina bisikan-bisikan naluri lantaran urang terus ka Allah atuh urang teh jeung Allah Allah ka urang ka Allah geus engkena ilham lamun urangna teu pernah ka Allah hayal ngaranna engke bisikanna bisikan khayali setan eta mah di kuburan anu coba cokot aya keris ke di dinya ieu cak Allah banyak keris cak Allah asana meureunan cak jurig beureun aing geus zikir bae ka Gusti Allah coba ge tuh aya keris kan coba keris hadiahan kurang di mana di Gunung Gede oh ya di Gunung Gede sumuh rindu ka hidup lain sambarangan lain sakeris-keris ieu teh kula nu ngancik di keris teh nu ngageugeuk Gunung Gede minta kopi pahit sial aja rokona naon teu kudu lisong pahit samsu bae ieu mah jin modern ieu mah hayang samsu kieu mah tuh ya biasana mah lisong terus beres eta kos kitu juri nafsani A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal waridun nafsani wasyaitani lan utawi kang tumeka kang bangsa nafsu lan kang bangsa syaitan iku tagibuhul qasawa iring-iringan uing warid pokras ati wal fadhahati lan mamaleh wa takabburu lan sombong wa saulatulan gumedekene alan nasi ngatasé manusia marah warubatu fid dunya lan demening dalam dunia wa jalan kagungan wa gairali lan liana mangkono gabah minal akhlaqi zamimah saking birang-birang budi pekerti kang dan cela fil hikami wa fil hikami warid ayat 2 ayat warid rabbani ayat warid nafsani sakumaha colekan jeung toelan ayat 2 ayat toelan malaikat ayat toelan setan di hate urang teh dihuni kudua di luhurna hiji malaikat nomor kedua setan malaikat tutumpakanna adalah nafsul mutmainnah nafsul mardiyah setan tutumpakanna nafsul lawamah jeung nafsul ammaratu bisu dua di dia setan teh isuk-isuk per minggu setan Noel Haji cek setan ulah bisnis minggu cek malaikat ngaji kesempatan ulah cek setan ngorak kene suka juga ngaji duit boga kendaraan aya babaturan loba nu SMS puncak cek malaikat masih mending ngaji cek setan teh engke geus rada kolot ngaji mah teu pakaian jelema kolot lain budak ngorak kos gitu komo urang mah PNS liburan dong masa PNS ngaji ketinggalan zaman yang begitu matuh mendingan ke puncak murah di itu nyewa kamar deh murah ceweknya loba di situ, masya Allah. Cianjuran, Sukabumian, Kerawang ngaya, malah di Brebes ya dia ngaya. Ya kering dua. Seorang tengah ngaji, dia ngeganggu aing, menang ta malaikat. Di Cikupa naik motor. Datang ke terep, ting tang ting tong ting tang ting tong ting
saya ditunggu di Citra saya sendiri mas tekuat jana balik kiri balik babaturan nanya ke mana ka dieu heula ka mana ka dieu heula terus aja terus maka dieu heula apa ieu babaturan ke ka mana ieu le gaji janji seutik ieu tenang ka Citra ya Allah oranganan ditunggu ku kenalan baru Masya Allah jurig nu menang setan emprak orang teu karasa dikitu-kitu tiap hari tiap poe itu teh Allahu akbar malaikat ngaudangkeun udang Allahu akbar subuh cek malaikat udang wajib As-salatu khairum minan naum cek setan kebal kemeh di azan mah nangel ke azan kumat malah sok wiridan heula imamna lumayan saparapat di SD cek malaikat sok teu kaburu ge engke sageudeung sabira wudu tas wudu ka masjid deukeut mah kaburu SD merongkol helangan salatu khairum minan naum bohong ngeunahan hees gariguk deui dina hate mah ke sageudeung bae teh di kuda urang jam 7 mah setan hidup juara ke-1 laporannya nak babaturan wahai para rekan-rekan setan saya telah mengganggu dan menggoda kipulan dan rumahnya dekat masjid berhasil kumaha keberhasilan anak kuaing dibisikan sakedeung SD jengwal kebel lumayan saparapat jam ge sakaureng nungguan imam lumayan ternyata kuaing terus ditiupan matana udang jam 7 mantap dibere penghargaan ku babaturan anak sebuah ekstasi Masya Allah terus kos gitu beta di hati urang teh udah lamun ngaji Minhajul Abidin ngaji Ihya bakal kapanggih kos gitu tah ya Allah na ieu wal waridun nafsan yu ari sorotan nu datang kana nafsu warid nafsi jeung syaitan eta nyorot ka hate urang anu bakal ngepek efekna bakal kosawa teu asa teh bakal fadohah memeleh bakal takabur bakal sombong terhadap manusia nganggap letik cinta terhadap dunia cinta kana keagungan jeung lain-lain ti eta minal akhlaqiz zamimah tina akhlak-akhlak anu tercela ialah bisikan setan jadi nur nafsani cahaya ngan bangsa nafsani ai tadi mah nur rabbani ima zulmani ngaranna zulmani teh bangsa poek bangsa peteng teu nyambung ke bakalna urang anu kasorot ku nur rabbani leuletikanana urang resep ka kiai urang resep ka pangajian urang mah bendu ka bangsa hiburan-hiburan urang bendu ka bangsa permaksiatan lantaran aya nur rabbani waridur rabbani di lain sisi babaturan urang nu can kasorot ku nur rabbani nur zulmani nafsani ieu teh setani resep ka pangajian benci ka kiai cintana ka hiburan-hiburan nyanyian-nyanyian resepna ka bangsa kitu zulmani lamun kabar nyana pemimpinna naik klub nyana pemimpinna mun bangsa urusan perorkesan nyana lamun aya nu hajat nyana nu digerokeun coba ya hajat supaya rame itu gampang yang rame mah
danan nu aya sabaraha danan anu aya lamun gede omairama mantap guys tamang guys pokoknya rame orang rada letik adina Mansur S geus pae teh hirup keneh nya teh jelema terus kabelah dia lamun letik lah atuh geus organ tunggal bae geus sarua-sarua keneh kos kitu keneh geus aing geus nu ngadatangkeunna tenang kurang saeutik disumbang ku aing waduh jariah beruntunyana sial jasa tadi jadi urang ge ya sapopoe teh kudu hese-hese neuleuh jelema ngabaturna sok jeung saha ja anu henteu saluyu mah nyana moal daek ngabatur jeung eta nu mantak nu bener kapanggih jeung nu bener deui nu salah kapanggih jeung nu salah deui di dunia kos kitu bae ahli ngaji babarengan jeung ahli ngaji deui ahli sedekah kapanggih jeung ahli sedekah deui ahli ikhlas kapanggih jeung ahli ikhlas deui resep mun aya nu ikhlas teh lantaran di diri urangna aya nyambung ketika nyana encan aya robanian aya ge setoni jeung nafsani ngahijina jeung nu kos kitu deui ngomongna ge ulah ka jeung si eta ngahiji mah urang bae heulanan lah jangan ngarora keneh urang mah ke kumangke bae teu daekeun teu daekeun samobil rejeung teh teu daekeun teu betah kunaon teh ngobrolna kurang bae so jasa ngobrolna kos kitu malu jadi teu betah moal betaheun ngana mah bangsa ngobrol jeung nu kos kitu deui buka kacana euy itu susuna gede nya di mobil teh ngobrol kos kitu sial jasa tah ya sapapanjang jalan teh ngobrol kitu bae nyambung nyana ketika nyana ngahiji jeung anu resep ka Allah nyana kesangan nyana nu mantak kesangan teu jarambung ngobrol karena itu jasa segala ngomong surga segala ngomong fadilah segala ganjaran sebel mah ngomongna nah teu pararugu teh mah zaman nu bakal atuh balik nu kuari bae dongeng-dongeng teh alalakur tapi lamun jana jeung bangsana mah ngobrolkeun di nightclub ngobrolkeun di bar ngobrolkeun di puncak ngobrolkeun di hotel dan lain sebagainya salin ganti awewe masyaallah kerasana nu kieu mah dalit nu kieu aya dalitan segala ngobrol kitu masyaallah jeung mah teh akur sangkilang diajak ke sa mobil urang ka dieu mobil moal kalau mah jeung anu bae teu nyambung di jero mobil teh teu nyambung teu betah aya jeung nu teu nyambung mah teu moal betah tadi duniana nu bener kapanggih jeung nu bener deui nu salah kapanggih jeung nu salah deui bahasa Tuan Syabdul Qadir mah kotok ngahiji jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui moal bisa embe ngahiji jeung kotok moal bisa kotok teh eta teh bahasa Bandung lemes eta kotok aduh mesti di Tangerang mah kos gitu piceun tah tai hayam kan lemes eta kadengeun aku urang dahayu naon daging kotok ai ka daging kotok ai ka taina hayam pan blon eta aya ge tai kotok daging hayam ieu mah teu balik aduh eta masyaallah tai hayam ku gede-gede teuing piceun lemes ai giliran daging kotok blon jasa masyaallah aya nu teu kudu dilemeskeun ulah nuju naon bi ngauah uih dinten rangginang jeuh atuh di Bandung ya moal anu kitu nya ngauah uih dinten rangginang cek jana pan ngabolak-balik berarti ngauah uih poe rangginang berarti dinten rangginang atuh di Bandung lagi seserian kos dek ngajajab haji bade ka mana bade ngajajab haji ka mana Pondok Ageng jadi Pondok Ageng atuh teh mah ngaran pondok gede bae teu bisa di ageng-ageng atuh setempel lagi moal aya Pondok Ageng pondok gede eta mah teu bisa dilemeskeun blon dasar urang sepatan pondok gede bae teu bisa dilemeskeun Pondok Ageng dasar orang lembur nah ye waridun nafsani wasyaitani bakal aya kosawa bakal aya teuas hate lantaran aya setan membisiki nafsu ditumpakan ku setan
kendaraan setan adalah nafsu. Terus begitu beki fadoha, beki takabur, beki pelit, beki sombong, beki cinta karena dunia, perhitungan anak rapat jasa. Saya sebar duit sepajak setan teh boga bebenangan ya 500.000 sebulan 10 ber 5 juta berarti 15 juta. Yusyo sok jariah ke masjid merek. Berarti angel geus ka beli mobil. Ulah wakah kan geus ka beli mobil. Kakara, kaya mah geuna antepkeun bae. Urusan batur ka masjid mah ulah wakah sia ulah ka peduli ranan. Izin bandeukeut ka masjid lah ulah izin. Miskin sia izin mah. Geus bandingan hayu bae geus ka beli mobil, geus ka beli tanah, kakak jariah. Heuh nya. Atuh. Atuh nanaonan. Masjid eta mah Allah kage jadi lain ku sia ge. Aya sih mah geus teu kudu sama urusan kana palingan neuleuh we ka masjid ulah wakah geulangan. Engke coceng teh sia aturan ka beli mobil teh angel. Aing mah sakadar nganasehatan, aing nurut sia ka aing. Hebat jasa teh eta. Wa inna laminan nasihin. Aing mah sakadar nganasehatan we ka sia bisi yang sugih. Sebab hese nyangan dunia boro-boro nu halal, nu haram ka hese. Enggeus, mantak sia ngridit ke kana yang sugih. Atuh bari dipake jariah, atuh angel. Enggeus ulah waka. Cak aing mah cak setan teh ulah waka inget-inget ka bangsa nu kararitu. Sia mah sia bae geulanan. Hayu bae geulanan ulah waka. Geus kege umur mah bakal panjang isi mah ngora kene, geus kakolotnakeun, kakarak tobat beres. Allah mah Maha Ghafur. Allah mah Maha Rahim. Ya eta mah percaya bae. Aing pan geus profesional. Aing mah nganasehatan ka sia. Geus tuh nu geus ge. Loba jariah angel ka sugih. Tah. Terus bae kurang dieu nya. Tuh, geus ulah waka. Kudu sok ngahiji-ngahiji kana kos kitu. Ngaji ulah waka. Ulah waka ngaji. Engke sia nyaho ka haram, nyaho ka halal. Engke ribet. Ribet engkena lah cek aing mendingan hayu bae geulanan. Sia bae. Engke sia loba nu geus gaji ge tuh, eureun main koprokna. Engke saha ieu nu jadi pemimpin koprok. Eta warid syaiton itu kos kitu. Jadi jangan teh ngobrol teh jeung setan. Jangan teh jeung setan tah nu mantap komponen awak urang teh geus lengkap. Berbagai latifah lelembutan-lelembutanana. Dina hiji lelembutan-lelembutanana teh aya anak buahna. Sakumaha nu kamari, kumaha mencetna jeung kumaha nu datangna. Dipencet ku urang latifatul qalbi, nafsul lawamah bakal timbul. Dipencet ku urang nafsul ammaratu bisu. Nama latifatun nafsi bakal kalaluar al-bukhru, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, asyahwat, al-ghadab. Bangsa nu teu bareres kabeh. Namun orang mencetna ka dia latifatus sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul. Nah, kakarak mararantep. Jadi komponen geus lengkap di awak orang, tinggal kumaha mencetna urang. Tak ieu nganyahokeun paranti mencetna ka mana supaya mantep ieu awak orang ngaji ngaranna. Geus aya ngaji umum model kieu urang nganyahokeun bab syariat. Kesakapeng waktu ayat torekatan model kuari bag-baganana kakarak ilmu doang ieu mah diteunden di otak urang. Adapun urang dek makena ieu mah biasa bae mah enggak bae jeung kudu, tetapi aya nu khusus make perjalanan beat ieu ngaranna thariqah. Di samping ieu kakuduan ieu laranganana, ieu kudu dilagawean ieu laranganana. Geus jadi engke jelas. Oh, ieu keur naon kitu ngaranna suluk. Oh, ieu mah kasakadar nyaho. Oh, ieu mah teu kanyahoan jadi lantaran KBG aya saksi anu menyatakeun ieu mah polisi. Saksina naon? Deuleu bajuna ku sia. Ieu abri, kunaon lorengna deuleu ku sia tah ku sia. Ieu mah PNS, emang kunaon gitu? Deuleu kenongna tah ku sia kenong dah deuleu. Ieu mah jawara, kunaon emang bajuna hideung-hideung. Kanyahoan bae eta teh saksi-saksi secara zahir. Kuari saksi nyata. Jawara tah mah, posisi nyaho jawara. Yes, pokona nyaho bae. Henteu lah.
aing nyaho lah nu mantek sia ngajawarakeun kunaon kieu aing kemarin nonton golek nyana aya di hareupeun panggung mamawa sinden aing nonton deui keliningan di ditu nyana aya deui mamawa sinden malah ngibing jeung sinden malah mah duit diaur-aur ku nyana aju aing deuleu di bojong aya orkes nyana di dinya mamawa biduat berarti kan jawara cek urang atuh saruana jeung ente ulah kitu ente macam bae saruana berarti kan tah jadi eta teh dalil bahwa eta teh dunia nyana kos kitu tapi lamun urang sia eta mah santri paneong kunaon kitu nyaho santri ustad kajen kukumang nyahoana di mana sia waktu aya kiai anu kapanggih ku aing ge nya waktu pengajian di anu kapanggih ku aing waktu euker santunan yatim piatu kapanggih ku aing berarti dunia nyana di dinya eta dalil si itu aing mah bingung emang kunaon gitu ngaji aya aju dor ke saya aing bingung jadi teh di wayang ayanya nama atuh di muludan aya aing bingung teh bisa ngahukuman aing nya nama geus lah pokona nya mah serba aya bae geus pokona asana malaikat ge bingungeun ka eta ya waridun nafsani jadi kanyahoan nu mantak al arwah junudun mujannada ruh teh bagaikan tentara kompi urang teu puguh teu karu diajak ku Pak Anu embung kurang aca teu nyambung jeung anu tukang koprok embung teu nyambung kajian kuku bahage kula pernah nguruskeun hiji masalah ka Jakarta kulantaran ieu mah perlu jeung jawara berarti kan kudu make jawara nu nyaho ayalah jawara diangkut bepasa mobil ku jeung jawara berangkat ke Jakarta lantaran kudu make jawara ieu mah nyana di mobil ngomongna kos kitu bae sakena kiai sanajan kuku bage ai ka pae mah inget bae jeung nyana je itu bagus jeung sanajan kos kieu ge jeung persiapan pae mah geus aya naon tuh duit geus aya di bank sekian juta eta teh di mana kula pae anak geus bejaan teh teh ngeureun cokot bae jadi geus kitu bae kesadaran kuku mah tetep inget ka pae mah sakula teh teh keur mama sinda inget keur mama sinda naon cek dina lain deui terus bae kuku dipancing-pancing so si kira-kira ini sabaraha sinden anu kungsi di babok kieu sok ngomong kitu cek terus bae kuku dipancing-pancing murudul nyana asana geus teu kawadahan cenah kiai Karawang, Subang, loba jasa lah sakena. Eta sisa kadar dibawa bae apa dinikmati. Lah, kiai sok kos kitu sakena. Eta terus bae ngobrol dunianya na betaheun nya diajak ngobrol kitu mah ngan urang rugi. Kajen geus aing poe ieu merugi lah cak kieu. Nya kayaknya hobe ngobrolannya na atuh merudul. Aing mah esok ka Karawang jeung sa. Eta si anu jadi nyaho pan tuh. Si anu. Duitnya di mana? Tuh jual sawah saknya teh. Jual bawa geus eta. Lamun geus eueuh mentak anak buah saya teuing cek nya teh. Kuari geus beak meureun, beak cek nya tanah. Aju itu nu di imah drog boga naon kuru mah cek nya teh. Ngobrol macem-macem segala ngobrol judi. Segala tah. Urang kudu bisa jeung nyana nyambung padahal hate urang teu betah urang ngobrol kos kitu. Nyana lamun diajak ngobrol tahajud, duha bisa-bisa eureun di jalan. Eureun. Mal terus aing bisa ditol eureun nyana geus ah kiai bae geus ka ditu puyeng aing segala tahajud segala duha lain duniana nyaritakeun kos itu teu nyambung urang we ngobrol lalaunan dia bawa ka dieu teu nyambung lain berarti arahna kudu ngobrol ieu bae tajunudun mujannada teu betah sakira-kira urang naik mobil deui jeung nyana teu betah ieu kakarak datang ka Jakarta geus paranas banget waktu imah lamun ka Surabaya mah bisa paeh di jalan orang ngobrol kos karari itu teu betah. Tah jadi lamun lain ejing anu nyambung mah teu betah mobil naik segala rupa nu mantak nyana ge embungeun jeung urang. Embungeun nyana bae, baris nyana bae deui ngobrol sebab jeung urang teu nyambung. Teh keur carita di dunia, di akhirat ge kos kitu sabandera. Bandera koprok atuh jeung koprok deui. Bandera tadi mantak sih ada di alam dunia kuari orang keur milih bendera ngahiji urang jeung saha di dunia ngahiji jeung si eta di akhirat ge jeung si eta deui. Nailah waridun nafsani wasyaitani
terus membisiki ka urang supaya sombong, supaya takabur, supaya tolak cangkeng dina ceuli dan lain sebagainya. Kasimpulanana tah ieu di hate urang teh aya dua pembisik, hiji malaikat nu hiji adalah setan. Tutumpakanana geus jelas, waridna aya dua, aya waridur rabbani, aya waridus syaitani. Urang ngaji kos kieu hanya sekedar mengetahui, engke urang introspeksi, jang diimah begitu nonton TV warid naon ya, warid naon ya, asana ya, Rabbani teh setoni je, aing blon atuh ya aing, pareuman lah TV ganti kuno gede lah, agak jeroan lah tuh tawakos, ini selalu. Bahkan orang lamun geus terus ngurusan rohani emang orang ngobrol ieu. Urang ngobrol tah seakan-akan urang ngobrol jeung Gusti Allah, seakan-akan mantap Kangjeng Nabi mah hubbiba ilayya min dunyakum. Tilu dunia maneh nu dipake karesep ku kaula. Padahal Kangjeng Nabi teh raja zuhud. Lamun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ngambe aambean geus bungeut da mah. Ngambe minyak, ngambe kadaharan bungeut. Geus kieu bae tah Kangjeng Nabi Isa mah. Lamun ditanya kunaon ya Rasulullah, kok bisa gitu? Iya dunia cek yana. Kula mah boro-boro ngadahar menikmati ngambeun lagi geus embung. Ku zuhud-zuhudna Kangjeng Nabi Isa. Raja zuhud tapi dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi, rajaan Kangjeng Nabi zuhudna. Tapi aya dunia nu dipake karesep ku Kangjeng Nabi, hiji aktib, kedua an-nisa, katilu qurratu aini bis shalat. Tah, kok bisa kos kitu pan ngambe minyak teh dunia lantaran dititah ku Gusti Allah, lain urusan umba ambeuna, urusan titahan ti Gusti Allah. Kitu keneh awewe secara manusiawi memang resep, tetapi Kangjeng Nabi mah geus eueuh nafsuna eta mah dititah ku Gusti Allah, kawin anu lantaran neuk nyieun syariat. Lamun Kangjeng Nabi nyareatkeun kawin, Kangjeng Nabi nah teu kawin ge kumaha? Nah, gitulah mantak nomor katiluna wa qurratu aini fi shalat. Jadi pangbubunga hate dina salat. Emang kunaon gitu? Ketika salat asa ngobrol jeung Gusti Allah, bisa unjukan ka Gusti Allah, bisa menyatu jeung Gusti Allah. Nikmat jasa. Ieu kabeh dunia, ieu kabeh makhluk, ieu kabeh nafsu kabeh eueuh nu ayangan Allah. Jadi keur salat teh keur ngobrol jeung Allah, munajat melalui salat. Tah, engke ahli-ahli Allah maka kitu selalu ngobrol teh kos jeung Allah bae. Nah, nu mantak timbullah ilham. Geus lamun urang mah anu henteu pernah ngobrol jeung Allah, bahasa ngobrol eta keur disompralkeun. Artina bisikan-bisikan naluri lantaran urang terus ka Allah, atuh urang teh jeung Allah, Allah ka urang, urang ka Allah. Geus engkena ilham. Lamun urangna teu pernah ka Allah, hayal ngaranna. Engke bisikanna bisikan khayal setan. Setan eta mah. Oh, di kuburan anu coba cokot. Aya keris ke di dinya. Ieu cak Allah. Cak Allah. Banyak keris cak Allah. Asana meureunan cak jurig beureun. Aing geus zikir bae ka Gusti Allah. Coba ge. Oh, tuh, aya keris kan. Coba keris, hadiahan kurang. Di mana? Di Gunung Gede. Oh ya di Gunung Gede. Subuh. Rindu ka hidup. Lain sembarangan, lain sakeris-keris. Ieu teh kula nu ngancik di keris teh nu ngageuh Gunung Gede. Minta kopi pahit. Sial. Haji rokona naon? Teu kudu lisong pahit samsu bae. Ieu mah jin modern ieu mah hayang samsu kieu mah tuh. Ya biasana mah lisong. Terus beres tah. Eta kos kitu juri nafsani. Mun urang nyaritakeun robani sakitu panjangna, nafsani ge mun diperinci panjang. Posisi-posisina, toelan-toelana, bisikan-bisikanana anu mantak ngubruskeun urang ka neraka jahanam. Nauzubillah min zalik tah nu mantak kadina wa fil hikam